Salah ngajalankeun tugas. Juragan Oded, Direktur PT Cilepeung, balik di kantor. Ngajenghok lantaran ningali juragan istri nu katalah gan onah keur ceurik ngabangingik bari terus ngadu ka salakina. Pih, tadi si Mang tukang kebun cunihin ke abdi, tapi sauna dipiwarang ku papi. Nah, aku non gitu. Ah, pokona cunihin terus campelak kadunungan. Nah, laras eta teh dipiwarang ku papi. Nah, da papih mah teu rumasa satu tah titah nanaon kasih mamang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan omat pangangkatkeun rok juragan istri jeung asupkeun manukna sakitu.